Payahrumu atu haram naon taqaddumu ihramihi ala imamihi. Haram miheulaan takbiratul ihram si makmum ka imam. Komo ngahajakeun mah Allahu Akbar, termasuk miheulaan teh kieu. Ari si imam mah Allah keur kenehnya ari makmum Allahu Akbar. Ari pas nama heula imam ngan pas barna jadi heula saha? Jadi heula makmum da imam nama Allah. Kakarage makmum Allah. Ceuk makmum geus sakieu ge Allahu Akbar. Ari pas alna mah heula saha? Heula imam ngan pas barna heula makmum. Ta eta ge termasuk disebut miheulaan takbiratul ihramna imam. Haram eta teh. Bahkan bal tubtilu al muqaronatu, bahkan mantak ngabatalkeun kana salat termasuk ngabarengan teh kumaha? Nya bareng jika naon jika nu joget di sok bareng nu senam tah gitu tah. Allah imam makmum Allahu Akbar, jadi barengnya takbiratul ihram. Tah nu kitu oge teu kenging eta teh ngabatalkeun ya, mantak ngabatalkeun. Kumaha atuh? Tungguan heula imam sing nepi ka bar, tah pas bar kakara urang Allahu Akbar. Nah, tungguan heula imam sing nepi ka bar. Bisi naon? Bisi urang jadi miheulaan. Ulah kieu Allah. Imam ge geus Allah, pasti lamun urang ayeuna imam bakal kaburu bar. Belum tentu eta mah nya bisa wae imam Allahna panjang. Allah. Komo nu panjang napas mah nya da moal ieu kitu ge moalnya. Di urang mah boro-boro naon Allahu Akbar nu penting mah tungguan heula maca Fatihah. Tamun geus rek waladaleun kakara Allahu Akbar. Amih naon? Amih salatna sakedeung nya. Jangan bisi aya nu bareng eta teh teu naon batal. Wa tamna'u minal inqadi nya. Nyegah itu muqaronah minal inqadi tina jadina salat idza kanat fil ihrami, lamun teh mah ngabarenganana teh dina takbiratul ihram. Tungguan we sina beres heula takbiratul ihramna imam. Tuluy walau sakan jeung sanajan bukti itu muqaronah teh eta sak mangmang teh kieu Allahu Akbar. Urang ge takbir Allahu Akbar. Kela ceuk dina hate teh. Ari bieu teh urang teh bareng teh jeung imam takbir teh. Bareng henteu. Geus salat eta teh nya mikir-mikir. Maka eta oge sami sanajan mangmang maka teu dianggap. Maksud teu dianggap teh salatna batal. Atuh kulantaran batal urang kudu balikan deui. Maka di dia payajibu ayata akhara ibtida'u taharrumil ma'mumi, kulantaran ulah ngabarengan takbiratul ihramna imam atuh wajib naon ayata akhara yen mandeurikeun ya, mandeurikeun ibtida'u taharrumil ma'mumi naon ngamimitian takbiratul ihramna si makmum antamami taharrumil imami yakinkeun heula yen takbiratul ihram imam teh geus sampurna alias beres alias geus nepi kana bar imam Allahu Akbar. Tah lamun geus kakuping bar kakara urang takbiratul ihram bari kudu yakin nya auzonan atawa gede sangka nya. Yakin teh kieu kan lamun salatna jauh mah imam teh teu jelas nyebut
Allahu Akbar. Nu puguh mah aya ngaguruhna we. Tah kanu jauh mah ari di dieu mah deukeut nya. Tah lamun jauh naon eta teh takbir lain. Tah kudu yakin nya bahwa eta teh nya takbiratul ihram eta teh da kaciri leungeunna ngulapes ka luhur. Tah bereskeun heula takbiratul ihram imam mun geus beres kakara urang takbiratul ihram. Nu penting Allahu Akbar nanya lain gerakan pananganana da ngangkat panangan mah ieu hukumna kumaha sunat masing kieu ge meunang Allahu Akbar atawa dibalikeun Allahu Akbar kulapis tah kitu teu nanaonnya teu diangkat sama sekali di dieu langsung Allahu Akbar atawa hayang kahanapkeun dirumaikeun Allahu Akbar jadi wae nya ngan pi omongeun di dieu mah sabab urang mah apalna takbiratul ihram teh leungeunna diangkat tuluy di naon ditangkepkeun ieu teh naon ngaranna teh diteuneun we nya diteuneun di dieu ya dina luhureun bujal di dinya tah jadi bereskeun atawa lain bereskeun bahasana teh tingali takbiratul ihramna imam heula lamun geus beres kakara urang takbiratul ihram afada zalika atiyah kitu anu dipaedahkeun ku Syekh Atiyah. Ta eta ngabarengan atawa miheulaan manggeus jelasnya ngabarengan dina takbiratul ihram maka salatna teu jadi. Kumaha ayeuna lamun ngabarenganana dina lianti takbiratul ihram takbirna mah geus lulus nya berarti paneuri imam Allahu Akbar tuluy makmum urangnya Allahu Akbar beres aman berarti nah ari pas ruku jadi bareng imam ungkluk makmum ge ungkluknya Allahu Akbar jadi bareng rukuna teh kumaha tah lamun ngabarengan dina anu sejen terus hareuy aya jam 7 nya ke atuh sakedap deui nya kumaha ya lamun ngabarenganana dina anu sejen teh salianti takbiratul ihram tah maka wa tukrahu ayil muqaranatu bi ghairihi ayil ihrami minas salami ngabarengan dina gerakan sejen atawa dina salianti takbiratul ihram eta teh hukumna makruh ya. Wal afali jeung pirang-pirang pagawean atuh lagi-lagi watu pawitu fadilatal jamaah pima koronal imam pihi pakot lagi-lagi teu meunang ganjaran berjamaah gitu tehnya. Fa iza qoronahu fir ruku'i masalan kana karuku'il faddi bi khilafi ghairihi kasujudi pasabun wa isruna ieu mah dina masalah perikhtilafannya dina ruku dina sujud keun we ngabarengan ge di dinya mah ngan sebisa mungkin mah lamun dina salianti salat tarawih mah nya da nyalese ieu usahakeun mah teu kenging bareng nya. Masing dina tarawih ge sabenerna mah eta teh ulah nya. Ulah bareng teh. Tapi da terkadang sok kumaha sok ulah keneh makmum daripada si imam. Da teu katingali teh nya. Tos. Ngan aya ieu nu meunang ngabarengan jeung imam bahkan disunatkeun nya eta maca amin. Cek imam teh siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin tuluy amin kan anu sunat amin teh lain makmum wungkul imam oge sami sunat amin cek imam teh cek makmum ge akur amin kan bareng eta nyebut amin tah bareng dina amin mah teu nanaon maksud teu nanaon teh teu makruh teu mantak ngagugurkeun padilah berjamaah balik tak sunat eta mah
dalam mun teu barang mah kumaha waladhdallin imam heula nya amin tuluy makmum amin can aya nu kitu mah nya. Bahkan urang mah teu apal imam sunat amin oge nya, anu jelas mun berjamaah mah anu kudu amin teh saha makmum, padahal imam oge sami aya kasunatan titik.